Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul dunia sudah terbalik-balik. Ki gening terbalik-balik. Wah, tinggalin. Emang kumaha Ki maksudna dunia sudah terbalik-balik teh zaman ayeuna mah geus aneh kumaha Ki kusabab awewe loba asup ka pabrik garmen atau ka pabrik naon lah loba ayeuna mah lalaki kurang laku ka pabrik akibat naon akibat sok loba kumaha loba demo itu ieu loba permintaan lah jadi nu dibutuhkeun teh awewe lolobana teh kusabab awewe nu usahana jadi pahili kumaha Ki lalaki jadi tulang lunak awewe jadi tulang punggung akhirna kumaha lalaki teh zaman ayeuna mah geninganan loba nu kumaha Ki aya lalaki nepikeun ka nyusuhan 7 bak terus geus nyeusuhan moekeun nyetrikaan ngejo ngasuh budak ka ditu ka dieu tah engke teh ujung-ujungna teh kumaha ngajemput pamajikanana jadi tibalik ayeuna mah Ki eta teh bener nya tempokeun we di mana-mana ge loba ayeuna mah dunia sudah terbalik-balik karena naon awewe loba nu jadi tulang punggung lalaki loba jadi tulang lunak eta teh nyaan Ki aduh kamana wae atuh lamun teu apa ayeuna mah geus fakta geus realita nyata loba anu kitu zaman ayeuna mah geus menikmati deui masak lalaki teh ampun ceuk Ki Kampak teh sakaliane make rok atuh Kang ai kitu mah cenah sok kitu ngomong teh bari jeung cuat ciwit teh nya heuh akang mah jadi awewe ceuk Ki Kampak